sah. Oh, gitu. Tadi ya. Bukan orang. Puasa kalian dah datang. Ya. Tuh. Kumaha ya? Si Adi kabar deui kita. Masalah duit boga deui. Iraha mah ka deui nya. Jo. Salamun wae. Ayo jadi uling. Mana? Adi tuh kanu baterdek anu si Ais. Bae ngadadak amat eta. Hai ini minum moal kumpul saya ulin gunung bubut. Bisa mah dikeula di dieu nyantai lah. Oh, mereka ayo deh. Aku dek buru ya dek ulin moal. Oh, gitu. Oh, ya kumaha ya. Siap-siap eta. Kieu mah bener kieu baju kieu. Geus tinggal yuk, berapa? Ayo nama. Udah lah itu ada kan dengar? Betul. Ya siapa buka lah. Oh, buruan sudah. Tungguan ya. Nang kasep. Ayo kamari ka mana? Aku saya kamari mah. Kasana kumlit-glit deui. Ayeuna mah perlu teh soalna ngejadikeun si Adu arek ka babaturanna. Jadi ajak juham. Kadang atunya. Buan teh. Boleh disaepkeun ya? Heeh. Juham buru-buru dulu ha. Kahade banget atihan anu kasep. Juham. Gila deka. Ya makanya naik buru-buru tadi dia. Jadi mal. Jangan sia deka. Ayo naik buru. Kamananya si Adu yang geus gila urang nungguan di dieu, cenah janjian di dieu. Nya tungguan heula we teh. Jo. Nah, jili itu awan aku. Mana? Nya tungguan heula we. Itu oh lu kerit ya. Oh, subhanallah tama geus teuing dah. Ayo saperkeun. Bermuka isin dah. Kemarin mau arek cenah saperkeun. Segitu isin deh. Sama ngomong doang. Kumaha deui itu isin mah? Isin kunaon? Ayo sia maksa mah tuh hayu lah. Ais, mesti lah tadi ya. Lumayan lila. Itu aja mana tuh? Jo, kade ge. Mana? Ada ya buru. Lila lu pang na Jo. Hah? Kenalan heula di batur orang tah? Oh, kenalan. Heeh. Kenalan. Nama saya Julham. Di teteh sana namanya. Kanina euy. Oh, yes. Dua warung di mana sih? Teh. Dua warung. Dua mana? Ayo bantu yuk. Neng, Naon a? menang teu juamu kenalan. Menang atuh a teu menang ku saha.
Nami abdi Juham. Ari neng sorangan namina saha? Nami abdi Eis. Eis. Oh gitu. Biasana anu orok tadi timang-timang teh gitu. Eta mah Ais ah. Oh Ais. Oh gitunya. Eta mah Ais. Beli arat ngobrol duaan weh. Coba tah. Ya. Nah, tadi bisa haus tah. Belum ya. Ayo orang ka dieu ya. Coba kasih katanya. Ka dieu. Oh nya Neng. Nuhun nya. Nuhun. Jual muleutnya. Kok manis Neng? Padahal cai herang. Kok bisa sih ah? Atuh bisa wae. Soalna anu merena Neng Eis. Bisa wae sih ah. Atuh di Dijuam ke mana ya cenah? Pama janjian di dia aing mah. Tapi namanya nama eueuh. Padahal mah aing arek dibere minjem duit gocap lumayan. Mana saya cenahnya? Neng, Mana? boleh teu Juham nanya. Boleh ah. Neng, tos gaduh kabogwa acan. Serius Neng, Serius ah? menyaah. Serius ah, Tacan. Neng, Mohon ah. bisa berenang teu? Bisa aku naon emang? Sin kelekep dina hati Neng. Bisa wae sih ah. Tebak-tebakan yuk. Ayo. Naon bedana pulpen sareng Neng? Terang ah. Iya Neng, ari pulpen mah paranti nulis dina kertas. Ari Neng mah bisa ditulis dina hate Juham. Atuh kitu ayana. Asana waktu terah amat ya Neng. Geus sore deui wae nya. Neng, Juham arek uih heula nya. Buru-buru amat pak. Nya Neng. Si Juham taramang si Juham na gitu poe. Mereka pikiran ieu mah pas tanya. Kita biasana sok lewat gitu loh. Heula sana nya sabara poe teh lewat. Kumaha nya kabarna? Neng, Mohon ah. boleh minta tolong nggak Juham? Tolong naon ah. Tolong nggak jain hati Neng buat Juham. Ah, bade wih kayunya. Oh iya. Assalamualaikum. Salam. Jati. Mohon. Ya sorangan wae. Ada seis ke mana? Tadi ditelepon. Uminat kita balik. Oh gitu. Aja ku masih seis. Tulis ya. Boleh lah. Jadi kumaha di si orang. Kita serahin teh teh. Di orang. Ya wae deh. Nama orang balik ke lawe heuh. Ada salat maghrib. Geus maghrib heuh. Gampang diobrolkeun deui mah. Anu tadi saha? Babaturan eta mah. Kabogoh na meureun. Babaturan ah. Kareselnya si Jaju. Telepon atau lah? Dua tapi nak kewe lah. Penting yang menak sare. Aku mau kunaon teh semangat amat. Itu. Si Juham taramang si Juham na gitu lu poe. Pikiran dia mah kan tanya. Gitu biasana sok lewat gitu loh. Heula sana yang sabara poe teh lewat. Kumaha nya kabarna?
Si Juhan tuh. Juhan? Kak, kok si Juhan gitu amat ya? Kulongnya? Kayaknya kok tumben sih gitu sombong. Kulongnya. Balik yuk syuting. Jadi deh curhat nanya. Kepala telepon dan Jaju. Aduh, bingung jadi kepikiran kayaknya. Baru gue gawe kayak. Pikiran wae omongan si Ella. Nyata serius nih kalau malah beli dikumpul kencan sakumaha deh. Bingung jadi. Tumben nih budak kana yang nelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, menuju naon? Menuju mikiran nek. Oh, itu sih, ini cuma kangen doang. Sami Ali kagak. Itu, terus Sungi lu bawa. bukan yang pindah ya? Sama-sama. Ya, waalaikumsalam. Gita belum ditanya. Kenapa? Aduh. Zaman sudah berubah, penampilan juga harus berubah. Siang ngomong naon siang. Ya, jalan wae. Subscribe, like, komen, dan tonton hanya di Gabah.